aya anu tunduh ku ngarokok cager, aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna ni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazarahan. Ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Nek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tarku malayani. Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok baik, kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat tah sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok, aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tarku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nah naonan atuh? Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tah henteu kiai pankolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji ditasawur ulah waka dihukuman. Beuh imana di jelema-jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sa nang Allah, sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu deui bae, dideuleu bae di kitab-kitab. Jaroko mah tambak teh ya, geus ditasawur ku ulama. Eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun, geus jatuh hukum kana makruh. Ku ari diharamkeun. Rempag sia kajeun hukum. Rempag sia kajeun hukum. Deh, parangsana. Ulah sok babawa. Helanan urang bae tukang ngaji ka babawa ku pamarentah teh ulah. Nyana diharamkeun korupsi embung, nyana diharamkeun sogok menyogok embung, ai urang di babawa teh ngaharamkeun rokok ke heula dak. Da dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum. Ye atuh naon deui atuh? Abe dibere aing rokok ku gudang garam habek. Sakalian ye tuh sia mah hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram so teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i. Padahal mah dibere duit da saeutik abdi teh.
Aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun kumunya abdi nu mere duit ti mun aya mah abdi gede terus cak Allah tolol beruji Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman cigen hayang datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih dia lain nu kiai hukuman wa Allah tah ngeunaheun kan masya Allah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mas kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati mah bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter si kos itu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Wirianto almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini baru udah kasihkan aja lah cenah babari dokter Wirianto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok bae nya ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokokna atau jengkula dirinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi jangan apa kantor kedokteran ge bau rokok wah Wirianto geus macem-macem bae Masya Allah nah cerita hukumna sakadar mah buya cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun nya ngarokok digulung ngarokokna ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia nya ngarokok aing urang teu meunang apa aing mah capek sih mah henteu katanya tadi pareuman nya urang mah teu meunang urang teu meunang ngadengekeun nya ngarokok apu ya eta nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseun jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nya Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi lah nya nama aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nya jago ngajina mantap begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nya ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nya nama atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jampu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nya atuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun kitu itu ngarokok masalah je kene-kene haju teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui jadi cenah nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mentak ngarokok abah dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu Daya cerita hukum, masya Allah. Semarangan, tanda kula semarangan. Kali tiheula tarigi, tuh at-tambak haramun, kukula kadenge be. Ya, atuh urang Garut pan marlak, non tembakau. Dikedu melak tembakau. Terus NTB melak tembakau. Eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa.
aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen? Aset gede. Anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa mah cara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Lamun di jero kamar 500.000. Aya aturan-aturan anak. Lamun endek aya khusus tempat ngarokok, taman, los. Urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isi endek nungguan kuntungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Ya, atuh cerita tadi mentas ya ke aing.